Mantap ketika ieu nagara teh dibenerkeun pasti bakal timbul kesatria. Apapun yang terjadi ketika manusia negara eta dek dijahatkeun bakal timbul kejahatan-kejahatan nang Allah kabeh. Nang Allah nu mantap kurang teh keur dicoba ku Gusti Allah. Zaman Pak Harto seperti eta. Zaman kitu anu leutik teh sakar. Habibi ya Habibi, Habibi ya Habibi. La ilaha illallah. Mimiti Gusti Allah teh nyaritakeun ngadam langit jeung bumi katut eusina. Tuluy nyaritakeun tingkah-tingkah nu aya di langit berbagai planet-planet jeung aya di bumi. Nyaritakeun kapuharaan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tuluy Gusti Allah nyaritakeun tentang neraka, tentang surga. Masya Allah. Horenganan ujung-ujung nama elek ngabejaan Allah nyeun surga tejang manusia, Allah nyeun neraka tejang manusia. Ya Allah. Sedangkan nu ngaran manusia teh diantarana urang. Geus dasadiakeun pangbalikanana anu kamari dicaritakeun. Ilaihi marji'ukum jami'a. Ka Gusti Allah kabeh engke bakal babalik. Wabeh saha bakal balik ka Gusti Allah, bakal disadiakeun tempatna teh 2, imma sorga wa imma neraka. Sakitu bener. Sedengkeun indena ka sorga ayeuna, inden ka neraka ayeuna. Ite urang teh ieu teh diuk di majelis sabenerna mah keur nginden. Keur inden sorga ieu teh. Jelema-jelema anu kuarea keur hiburan di pantai, di Bali, di Singapura, di English. Eta teh keur inden. Keur inden teh. Jelema anu kuari keur ngeridit eta teh inden neraka jahanam. Lain kasihan sia. Suka batur-batur teh siapa segala urusan. Jelema nu kuari korupsi eta teh keur inden. Antepkeun. Kuari keur kaluar tina hukum-hukum Al-Qur'an eta teh keur inden. Ya Allah ya Rabbi, urang teh keur inden ieu teh. Ilaihi marji'ukum jami'a. Allah dari. Cik. Coba celek kiai nu mana nu bakal jadi penghuni neraka, anu mana nu bakal jadi penghuni surga. Nah iya. Dijelaskan ku Gusti Allah, innal ladzina sanyanya jelema-jelema anu layarjun teu ngarepkeun liqa'ana kana kapangijengkulan wagung bil basiku dibati hudangkeun ti kubur jaga di akhirat teu kapangijeng kaula. Teu ngarep-ngarep kapangin nu mantak teu ngarep-ngarep teh lantaran teu iman.
teu iman ka kaula Yahudi, teu iman ka kaula Nasrani, teu iman ka kaula Konghucu, teu iman ka kaula Hindu, teu iman ka kaula Buddha, teu iman ka kaula PKI. Teu iman mah geus pokona mah tah ieulah innal ladzina la yarjuna liqa'ana nya nama henteu berharap ka panggih jeung pangeran sebab teu iman. Tuh hiji nomor kadua nawaradu bil hayati dunya suka senang ku kahirupan dunia badala lagi roti hal naga ganti akhirat di dunia teh padahal mangan sakicep paling lagi 100 tahun komo ayeuna matara aya nu 200 tahun paling ge umur galib Kangjeng Nabi 63 komo lamun kuaring geus umurna teh 62 tahun 11 bulan tinggal sabulan deui cenah eta aja pengen mah geus leuwih ti 63 emangnya nama teh di aku diabaikeun disabodokeun tah nya nama sararukaeun kahirupan dunia padahal mah dunia teh sakeun ke di akhirat mah kahirupan teh abadal abidin wa amadal amidin. Wates wangena di dunianya na jadi raja, di dunia jadinya na menteri, di dunianya na jadi gubernur. Orang Medan begitulah. Lah iya. Nah, nyala di dia teh membanggakan balok. Anu tatadina nya teh boga balok wari di pundakna aya balokan. Satu kebanggaan balok rodu bil hayati dunia senang suka dengan balok-balok yang ada di pundak tatadina nya teu boga bintang kuari geus ngabogaan bintang rodu bil hayati dunia senang dengan bintang andai kata dengan bintang nya muyah maye kuari dengan balok dan bintang teh mumpung disebut aji mumpung. Kumaha na? Atuh nu henteu mah henteu, ieu mah keur nu kitu. Aing teh keur meujeuna jadi lurah lah geus ku aing ditindesan ku ari teh. Ieu mah rakyat teh hitung-hitung piteuk. Aing teh ku ari teh jadi bupati geus. Cara aing be pokona mah jelema dek jual tanah teh cukup be 150.000 teu naek-naek geus pokona mah sia dek paeh dek hirup tuh aing teh jadi gubernur wah pokona mah aing bae kuari teh aing teh jadi pedagang henteu kuari mah boga balok jeung boga bintang mah henteu ngan dagang kuari mah dagang imah di suhun-suhun. Sugan urang mah baheula ke gitu cenah jelema jualan imah. Cek urang teh jualan imah kumaha aja urang mah nyaona teh dagang teh kapan didorong disuhun. Sugan teh bakal dipanggul-panggul yeuh imah emangna taripang. Orenganan dol. Teu karti baheula teh. Nah, muyah maye kumaha nu jadi calonna muyah maye boh ka sagala rupa. Misalna nyana jadi pembisnis kelas kakap pohar kuari mah usaha naga ekspor impor teh dianggap urang mah di dalam negeri mah kajung priuk teh dikuasai ku manehanan gunggang genggeng asa pokona mah semata-mata kehidupan dunia biasana cek bukos kara itu mah duk tadi na ge teh iman ka Allah embung ka panggih Allah harapan ka panggih Allah encek ku ari teh aya 9 naga di Indonesia nu dicaritakeun ku RI 1 baheula ieu teh keur meujeuhna geus kuliah maye di Indonesia nyanggakeun sadaya-daya
ieu kuari keur dibahas innalladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya sana jelema anu teu percaya ka Allah dengan teu percaya tidak ada harapan untuk ketemu dengan Allah wa radu bil hayatid dunya suka dengan kehidupan dunia geus pokona mah teu main aturan-aturan nu penting dunia dan dunia geus asa aing kuari hirup teh jelema teh aya ditapak dampal aing deuk kumaha ge kumaha aing bae aing mah dahar teh isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris masyaallah wah harap dong dah ngisingna di Indonesia si ada sa goblok atuh dahar di Paris di Inggris aing ngising di Indonesia Gusti Allah dibeli kunyan hotel nu mana bae di hotel bintang 1 bintang 2 bintang 3 datang ke bintang 7 lieur ini cai lagi cai tis sedang cai handet panas aya kabeh pelayan lagi geus teu meunang bangsa anu rodek-rodek mulus sebab jualan teh pelayan geus puguh di dinya gambar-gambar teh geus teu make dinding haling nih sabelegenyeng nya ose sabelegenyeng aya anu hideung pendek berbes aya gambarna dirinya hayang anu putih rada kerung gede adat Lampung aya lengkap geus puguh jeung bangsana urang Cina-Cina aya urang Thailand aya kabeh harare hideung kos kastrol aduh orang Amerika Latin aya jara rangkung orang Belanda orang Amerika Prancis Jerman emang parantina tama kos kitu mah nyana manggeus ngaladenan teh boro-boro ka batur ka bapa sorangan diladenan bae naudzubillah min zalik wa min zalik ya urang mun nyaritakeun kehidupan Eropa jeung Amerika mata kula mah teu betah di Eropa eta masyaallah karim urang lamun ka Amerika teh zina malaikat urang ka Inggris teh zina urang sarupa jeung malaikat dahsyat-dahsyatna perzinahan di urang mah kartu teh gambarna teh ngan balak genep dah coba di Inggris kartu balikeun masyaallah ek 7 geus ulah ngomong di Inggris di Amerika kos kitu kartu Gusti Allah di urang alhamdulillah bangsa ganja ekstasi sanajan nu ieu ngeuweukeun nu ieu ngayakeun ge eta teh masih kene aya kene dinding haling di ditu geus eueuh bebas di ditu ya Allah ya Rabb kehidupan teh geus bebas budak dilahirkeun ku indungna gede terus bagus bapana hayang diladena anakna lalaki timbul ti dirida sorangan gede kuari hayang ka mana diladena hewan mah sato teh di ditu nya mah teu percaya ka Allah teh iman geus we hirup teh di dunia doang radu bil hayatid dunya kafir jelas mah kakafiran di urang mah kan ieu milu-milu ka kafir padahal mah Islam teh cuman salat henteu puasa henteu KTP-na doang Islam mantap ke asup ka sorgana ke KTP-na doang jelemana mah di jahanam aya aturan ka sia masuk nu bohong bae ta layar juda liqa'ada wa radu bil hayatid dunya ye di urang teh mah kumaha kitu ye di Indonesia teh ieu teh masyaallah beradab sebenarnya mah kemanusiaan yang beradab tetapi di lembur beradab coba di pakotaan di hotel mana beradab di night club mana beradab ribut malah mah silih bunuh malah mah nah radu bil hayatid dunya ieu pabrik aing ieu tanah aing jual ku sia dengan harga murah teh dijual ku aing sikat habis radu bil hayatid dunya
Geus dikondisikan seperti eta. Sia deuk paeh deuk hirup sia mah geus lain jelema sia mah. Sapira sia mah kutu bumi. Naon bedana sia mah tuh jeung pitek. Dianggap pitek urang. Geus seperti eta. Radu bil hayatid dunya. Ngalawan tembak sia ta balok deuleu. Ngalawan tembak paing ta bintang. Ngalawan tembak paing to DPR jeung MPR geus hiji kabeh aya di aing kabeh. Radu bil hayatid dunya. Nah, geus teu nganggep. Pokona mah hayang awewe nu kumaha. Hayang nyieun pabrik di mana ayana. Pokona mah geus dunia dan dunia kabeget ku dunia. Wa tuma'annu biha ngarasa senang jeung tentrem hirup di alam dunia ku duniana. Walladzina hum an ayatina ghafilun jeung jelema-jelema anu pararoh ninggalkeun mikir tina ayat-ayat Gusti Allah nu tadi dicaritakeun. Padahal mah eta teh jang mikir ari itu langit, ari itu panon poe, ari itu bulan, ari itu bintang, ari ieu dunia bumi, ari ieu laut, itu di laut. Kamari geus dicaritakeun berbagai jenis laut. Itu keneh di hutan. Jang mikir saha teh nyieunna, saha sinu mampu nyieun piteuk, saha sinu mampu nyieun laleur, saha sinu mampu nyieun reungit. Sahebatna teknik Jepang coba nyieun reungit. Paling nyana nyieun rereungitan. Eta mah kudu make remote. Eueuh remotan. Nyawaan. Jang mikir urang teh teh. Ari eta saha anu nyieun kalabang, ari eta saha anu nyieun hidu. Naon ngaranna kitu, ngaranna teh bayongbong, saha anu nyieun kalajengkik, saha anu nyieun kadal. Tah eta teh jang mikir, bakal kembali ka Allah. Eueuh nu mampu nyieun kosti. Aya ge Amerika jeung Cina jeung Jepang bisa cenah nyieun jelema atung teu make batu beak batuna geus teu gerak deui. Colokeun kana listrik PLN-na ngajegur teu bisa. Anda kumaha deui jieun Gusti saha nu mampu nyieun langit bumi saha nu mampu nyieun jelema eta teh jang mikir endahan teu mikir teu percaya karena kembah awah dan niat Allah. Jelema nu teu iman ka Allah hingga teu boga harapan ka panggih Allah suka senang hirup di alam dunia kumaha ceuk manehanana bae ngajujurung nafsuna poho ka akhirat senang suka di dunia teh hingga poho pikir tentang ayat-ayat suci, tentang ayat-ayat Gusti, tentang berbagai ayat-ayat kamaha kawasan Gusti Allah. Kayak tanu kitu bakalna di akhiratna ulaika ma'wahumun nar. Etalah nu bakal jadi penduduk neraka. Bima kanu yaksibun ku sebab pagawean-pagawean nu kumanehana dilaksanakeun. Kula mah eta mah ari kieu mah jadi pejabat menteri kepohong segala rupa, jadi DPR pusat, MPR, terus jadi pejabat-pejabat luhur sararugi, terus maksiat di sajabana, aju di akhiratna ka neraka deres. Deres senang. Di duniana tah mah sorga tadina. Di alam dunia ra ieu di alam dunia da teh boga pabrik anu. Bah, nya mah geus lelempangan ka mana sakahayang manehanana. Ngarasaan awewe nu gimana bae, urang mana bae. Di dunia anak kos kitu, di akhiratna ka sorga deres. Ieu mah coba urang gambarkeun urang sewan Cina anu dagang uleg. Eta Cina sewan jeung Cina kampung Melayu mah teu percaya ka Allah jeung teu iman ka Kangjeng Nabi. Di dunia ngadangan sakadar dagang uleg ge aju eueuh anu meuli teu laku. Urang bunder Cina teh ngan sakadar dagang es lilin, bahkan di bunder mah Cina teh nu macul. Kuli
di dunia teh hirup dengan sakit tuna hungkul boro-boro memewahan dagang ge ngan sakadar dagang sakitu dagang es lilin macul aya di akhirat tadi kerebekeun kana neraka ieu mah nu jadi masalah lain kana nerakana ieu teh dicabut-cabut saneng-neng di neraka kadang-kadang urang karunya teh ka urang sewan teh neuleut di sewan ya nyana kan gaul jeung urang gaul di urang urangnya nama biasa lagu ditajongnya masyaallah eta cina sewan eta biasa masyaallah namun anu paeh tuh anu paeh di kampung Melayu mah aya anu paeh sarua nya deui innalillahi wa inna ilaihi padahal cek kampung Melayu cek sewan cek bunder geus tah mah pamustungan teh cek maksudna lain urang di dunia na hirup ngan sakikituna di akhirat ka neraka lain masalah ka nerakana ieu teh dicabut-cabut di nerakana terus harapan kana dicabut lantaran teu iman ka Allah ai kitu mah lim siliong paeh ka neraka baheula di dunia na muyah mayeh ari kitu mah misalnya sebangsa jeung manehanana di dunia na tuh pabrik aing tuh tanah aing itu teh anak buah aing itu bodyguard aing itu kendaraan aing hayang make nu meuleuh nya nama ti mimiti mobil leutik karimun datang ka kontainer aya kabeh nah eta mah di dunia da geus wara di akhirat da di ka neraka atuh beres beres ieu mah di dunia da teh jadi menteri atau jadi presiden misalna aju muyah mayeh duniana berradu bil hayati dunia wa ta'annu biha aju di akhirat da ka neraka deres ieu RT aduh ya RT Gusti Allah bagus maksudna RT anu sarwana kos kitu tabajidor digaji henteu bebenangan ngan sakakituna tapi ngibing bae nah ieu RT aduh Masya Allah. Nah iyalah penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Das kafir, nafek, musyrikin, atawa ieu mukmin ngan iman saiman-imanna hungkul tapi teu ngalaksanakeun aturan-aturan syariat sarua ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun sebab manehanana pagaweana kos kitu bajidor atuh eta la ma'wahumun nar ya Allah kuari penghuni surga innal ladzina amanu sanyana jelema nu arariman mun ditanya sa pangeran maneh Allah saha nabi anjeun Muhammad iman ngaran bagus kos urang ge alhamdulillah tambahan deui wa amilus solihati jeung beramal soleh sesuai jeung aturan syariat osok salat alhamdulillah zuhur we salat asar salat lah maghrib yo komo maghrib atuh tah geus karumpul di isya komo isya mah subuh ngan qadaan oh salah salat keneh ji sesuatu tahun tubuh isuk-isuk make bab qada aing ja aya dipikir lagi atuh ulah hayu ulah adaan beadaan sekali-sekali qada Gusti amilus sholihat jadi iman doang teu beramal soleh teu berarti iman jeung amal soleh masyaallah ya kubatah lamun jelema iman tur ngalaksanakeun amal saleh maut kiamat di akhirat
yahdihim rabbuhum bakal dituduhkeun ku pangeran biimanim ku iman ka pangeran tegasna mah Allah ngajadikeun cahaya ya tadun bihi yaumal qiyamah anu manehanana nyaho jalan menang kitu nu jaga di poe kiamat jalan menuju surga teh jelas di akhirat teh kapan beureun miliaran triliunan manusia geus teu ka itu aju eta kan jalan surga jeung jalan neraka kan riweuh rempan besi urang hayang ka surga tapi ka neraka jeung rempan besi anu kuduna ka neraka aju ka surga. Emang di dunia saralah malulu nu bener disalahkeun nu salah dibenerkeun di dunia emang kos kitu teh bisa di akhirat di dunia mah urang boga bebener nu mantak boga bebener teh make aturan jelema ceurik nu mantak ceurik lantaran boga kahayang jelema seuri nu mantak seuri eta teh berarti kan keur menikmati sesuatu jelema engkeun-engkeuan ka Jakarta eta teh kan meureun boga kahayang nu kos kitu teh. Nah, eta teh digerakkeun ku Gusti Allah. Pemerintahna ge digerakkeun ku Gusti Allah. Nu ieu digerakkeun ku Gusti Allah, nu itu digerakkeun ku Gusti Allah. Eueuh nu kaluar tina gerak Allah. Eueuh nu kaluar ti gerak Allah. Buruh ribuan manusia ka Jakarta. Mahasiswa ribuan ke Jakarta, bahkan bisa jutaan manusia ke Jakarta nang gerak Allah. Pemerintah nahan ulah sampaikan ka jebol gerak Allah. Tapi jauh keluar gerak Allah, nu keluar ti gerak Allah nang gerak Allah. Haju kumaha cenah kieu nang gerak Allah? Nang gerak Allah emang aya nu keluar ti gerak Allah. Haju eta kumaha? Ih pokona mah kitu mah. Haju eta kumaha? Ih da mah kitu mah. Aja tak kuat, iya mah. Aja kumaha tuh, ente kumaha. Ketika Allah hendak ngabenerkeun, pasti naluri bakal timbul. Ketika Allah moal, pastinya mempertahankan nang Allah. Memantah ketika ieu nagara teh dibenerkeun, pasti bakal timbul kesatria. Apapun yang terjadi ketika manusia negara eta dek dijahatkeun bakal timbul kejahatan-kejahatan nang Allah kabeh. Nang Allah nu mantap urang teh keur dicoba ku Gusti Allah. Zaman Pak Harto seperti eta. Zaman kitu anu leutik teh sakar. Habibi ya habibi, habibi ya habibi. Ainun ro'at Habibi kos gitu ganti zaman Gus Dur kos gitu zaman Megawati kos gitu zaman SBY kos gitu kuari zaman presiden pilihan MT seperti itu nang Allah kabeh cenah nyana bangun teu sadar nang Allah deuk kumaha coba moal bisa kajen ku kumaha geus nang Allah. Numantak kaya dongeng dina alam tumbuh-tumbuhan. Eta teh apan ngarobrol tatangkalan teh. Tagal kadong-dong ngobrol jeung tangkal Ambon. Tangkal Ambon ngobrol jeung tangkal Walingi. Eta ge geus kolot beureun nya disebut uanya na. Walingi. Ku ari mah teh zaman budak ka tangkal Walingi. Zaman kurang mah baheula. Ngobrol deui jeung jukut carulang. Aya deui jukut teh, jukut anu paranti di satuan komuni ku sapi ku kuda jukut naon teh? Aya deui jukut teh jukut anu hararandap Jepang model.
berbagai tatangkalan kan ngarobrol di alam tatangkalan. Mun hewan teh ngarobrol di alam hewan. Mantap wali Allah mah wali Allah. Bisanya ngobrolnya jeung tangkal paci-paci ngobrol. Cek paci-paci teh kula sebenarnya mah ieu bisa jadi obat naon sih paci-paci. Lamun kula dihijikeun jeung carulang. Tambahan jeung nu tadi ditangkal di luhur teh naon tah? Mangande. Tadi tutuan aju digodok. Hijikeun jeung talancu paranting be teh tah palatok nah godok beres dikein ungku di jelema nu peluh atawa nu jelema kurang gagah insyaallah palatokna teger luar biasa. Aduh, coba. Pokoknya bagus gitu bagi sama. Laksanakan coba ngobrol. Paci ngobrol tuh ya tuh itu gara-gara segala dan daunan ngarobrol. Mantap kita herbal ngan ai kuari mah herbal teh melalui ilmiah ai wali lain melalui obrolan. Orang lah menyaritakan alam kewalian teh atuh panjang. Cerita alam kewalian teh beda jeung alam urang. Nah, sebab naon? Sebab zikir lagi beda. Urang teh zikir teh aya datang ka sumut, aya datang ka kolbu, ada fuad, ada sir, ada ruh. Jadi berarti kan alam teh beda-beda. Tuh. Ya. Tah itu geus alam beda-beda. Atuh kajahona ge maksud beda-beda. Obrolan ge atuh beda-beda. Sebab ti Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung maung, Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung onta, Kangjeng Nabi bisa ngobrol jeung domba. Batu-batu ngarobrol jeung Kangjeng Nabi. Gunung bebeja ka Kangjeng. Cak Kangjeng wahai Muhammad, ulai gunung jadikeun ku anjeun teh. Penta ka Gusti Allah emas pake berjuang. Jihad fisabilillah ngarobrol batu-batu assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah batu ya Allah ya Rabb alam teh ngarobrol tah ieu tatangkalan teh ngobrol cek tangkal kadongdong geus gede teh jeung tangkal ambon teh jukut wahai paci-paci kabeh wayahna lamun aya angin gede teh tahan atuh kumaneh. Cak jukut teh kami mah ngarasa leutik boro-boro nahan jukut hirup ge saaya-aya. Kami mah kapan gunana teh sapira jang para hewan aya anjeun mah atuh tangkal kayu gede. Aya kembangan, aya buahan kom, buah harum manis mah tuh. Dina kembang lagi gesegit ke buah nage para anu atana bisa pakai obat anu nyiram wasakna dinikmati ku kabehan kitu kene tanggal duren sanajan loba cucukan ge tapi geus jelas kapannya nama bisa dinikmati ku berbagai manusia ai kami cak jukut teh lah sapira kami geus kami mah geus kumaha aya ana bae cerekan ku tanggal ambon tanggal buah sia hirup teh kudu bersama kajen kumaha ge kita mun aya angin gede tan bisa kami mah jelema leutik lah nek tawadu bae nyangakeun sadaya-daya waya diarit bae kami mah kae ditincak bae kami mah sakieu ayana engke waya dipake pajangan di hareupeun imah ujung-ujungna mah kami teh tetep diarit keneh siap kusuk kitu tetep pertahankeun mun aya angin gede nya awas titip angga bener menang 2 poe teh aya angin gede wah tahan tanggal ambon tanggal buat tahan moal kami malandek nuturkeun angin bae
eta jukut kabeh ge nuturkeun angin niup ka kaler rebah ka kaler angin niup ka kidul rebah ka kidul angin niupna ka kulon rebah ka kulon tapi tangkal Ambon tangkal buah ada tangkal kayu begitu aya angin ditahan potong tek gubrak tangkal Ambon sakitu gedena tek gubrak tangkal kayu sakitu gedena tangkal kadung gubrak beres angin eueuh ngarobrol deh cek jukut tahan kusia tahan kusia kalau bawa omong kumaha hari cengkleh kamana pang-pang sia ya boro-boro pang-pang ku tangkalna ge ieu teh ngaguling tah cak jukut teh aing aman aing mah kumaha katiupna bae mal kebal diarit sia Masya Allah orang lamun ningali bahasa-bahasa para wali Allah dina kitab haju dianekdotkeun ka bangsa pertumbuhan seperti eta ketika angin anu sepoi-sepoi mah ngeunah lalai cicing di hiji tangkal buah ngagantung katiup ku angin seujana tiis dibatna ya Allah ya Rabbi diajul ku kumaha ge tanta lalai teh teu bisa aya angin sakitu gedena ge lalai teh nyekelan bae tetep bae pageuh teu robah hebat lalai ku angin berbagai angin tetep aja nyekelan bae tapi barang aya angin semilir angin sepoi niupna kana matangeun set cak lalai indah set mulai matana rada beureum sabelah cak angin teh ieu ku aing sia yo ragang sorangan geblok hees Kiai ge dibere ieu kuat dikiekeun kuat dikitukeun kuat teh barang dibere angin sepoi ti bupati datang gede mah teu sabaraha karapun ayalah pokona mah eta hees gaguling ngagejebur Masya Allah tak ieu kiai-kiai nu kabere ku pamarentah eta teh ngaranna kena angin sepoi eta teh kaheesan geus kiai nu hees mah atuh geus teu bisa hiber deui ka luhur untung budoli mah anu nyangga nya mah anu nyangga hiber deui duitna di bupati dibikeun ka Haji Pendi anu kuari mengseretan bae indah bahasa para aulia-aulia Allah. Ya. Geus ulah hese-hese eta jukut aman jak jukut nempo deui jukut teh aku ari ka tangkal kadu-kadu ka mana pang-pang kalau bawa omong. Tangkalna ge ajur ya. Tangkal nu gelede runtuh. Ketika angin keur beujeunan nabrak tidak mau tahu. Mentak angin teh ya beda-beda ya aya angin shimal aya angin janub aya angin gerbi aya angin basyrik lamun urang nyaritakeun peranginan nah ieu angin teh beda-beda mentak Kanjeng Nabi mah soba angin soba teh angin anu niup ti kaler tiis
Ya Allah karim indah musik angin kaler baheula mah imah dengan sakadar kabaya lamun dia lemah mantas di mana-mana tas di sawah terus ngadeng di balai sondai teh ya hareup dengan sakadar kikis bukakeun lawangna katiup ku angin kaler Masya Allah teu lohor teu asan nikmat beban ya karim pohara Masya Allah tapi lamun timbul angin barat mun kana sirah jadi puyang lamun kana beteung jadi nyeri nyelengit lamun kana handapeun bujal jadi tawadu angin barat iki kena angin barat tanya aduh kena tatangkalan geus teu berarti kena angin barat anu bahaya deui engke angin ti wetan ieu biasa angin beliun wetan coba deleukeun ge angin beliun wetan pernah terjadi kula ningali pisan waktu keur angin ambalayah tuh daerah dinya deukeut tah eta kadang kula keur diuk diri ya Allah angin nu ka dieu adan kula benerna tamu kadulu hidung segede tangkal kalapa leuwih gedean setik wah nuk nabrak ka dieu langsung kula adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah make adzan sika Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah cek angin sedihnya asyhadu an la ilaha illallah atuh adzan ge rupa-rupa ge teu nyahoun cenah mah mun aya angin adzanna Allahu akbar Allahu akbar nah tabrak si baing ala salat tuh cak angin teu boga duit ka jeung kumaha ge ala salat langsung eta angin serius ya Pak belok Masya Allah da kula rada ribasak kadeuleu belok ke angin di arah itu di arah juruk wetan semu ngidul ka dieu Masya Allah pas melayang hayya 'alal falah angin nu ka pondok kata asana kejadian kenceng kan gue hayya 'alal falah kenceng jana bener kejadian Masya Allah nah iya angin dah kira-kira angin kaler angin barat nah hiliwir tapi bahaya tapi ibliun itu bisa ditahan kecuali hanya orang-orang tertentu nu bisa nahan ajur tangkal buah ajur tangkal kadu ajur tangkal ambon ajur kalapa ajur tah anu aman majuku sebab beliun mah di luhur sanajan cek tangkal kadu cek tangkal buah di arit ya tenanglah biasa yang mah di arit bener bae tokoh-tokoh teh aku ari sararengkleh kena angin beliun masyarakat ku ari geculak cileut bae lantaran deuk di arit kabeh kahimbas Masya Allah kan aduh kiaina ku ari dibere angin kaler ngahiliwir teu gede sebenarnya namanya punnya aduh karasana laragagan ditangkal teu bisa nyekelang ku tiis-tiis ajur kabeh
seperti etalah anekdot para aulia Allah sing bisa geura hirup supaya bisa jeung kudu bisa-bisa sebab naon di akhir zaman angin teh kuari geus lain sakadar angin simal tapi angin bahaya ya Allah ya Rabb baheula makan orang ditanggapi dek aya naon-naon teh jadi PRT kapan eta teh wakil urang tapi kuari lantaran angin geus bahaya tah heran ieu mah ngaji ka dinya nu mana sih itu sebenarnya saya ieu jelema nu warariman ka Allah jeung Rasulna tuluy make kana syariat hingga diamalkeun wa amilus solihati atuh di dunia nage dengan amal soleh teh make aturan syariat ieu halal pigawe ieu haram tinggalkeun ieu sunah pigawe ieu makruh teh ieu mah bahaya henteu make syariat wa amilus solihati di dunia nage make aturan maut jaga kiamat yahdim rabbuhum biimanim engke ku pangeran bakal dituduhkeun jalan ku sebab iman waktu di dunia dituduhkeun jalan menuju surga Allah ya Allah lumantek cek tadi ge dijelaskan maksudna dengan iman biaya jana lahum nur ya tadun nabi yaumal qiyamah Gusti Allah teh dibere cahaya anu dengan cahaya tersebut teh bisa menang pituduh ulah jaga di akhirat di kuburan meulah di kuburan idza kharaja min qabrihi yudhi'u lahu 'amaluhu fi suratin hasanatin jelema mukmin maut fa innal mu'mina idza kharaja min qabrihi maut asup ka kuburan yudhi'u lahu 'amaluhu fi suratin hasanatin bakal caang kuburan teh dicaangan ku naon dicaangan ku amalna rupana fi suratin hasanatin dengan rupa nu cakep nu bagus nu indah payaqulu lahu cek rupa anu kasep ngomong man anta cak anu dikubur teh man anta saha anjeun teh kasep-kasep teh nya kasep nya marah main nya seungit saha anjeun teh man anta ngomong man ana amaluka kaula teh amal anjeun amal nu mana atuh eta teh apan ngaji unggal minggu anu haju ngadeukeutan tukang sate teh tina ngaji jadi nyaho kana wajib kana haram kan dilaksanakeun ku anjeun teh haju salat haju qobliyah ba'diyah haju usum puasa-puasa haju penting nu tatadina teu hudang ge hudang kahudangkeun ku nu handap ya pegal bareng nu handapna utek-utekan bae. Aya tahajud teh. Ngan lah sarua ieu ibadah digigireun aya pamajikan ieu ge ibadah-ibadah keneh. Rek pamajikanna ka teu tahajud ulah loba omong. Ieu ge sarua ibadah keneh. Heuh nya kanyaan sarwana hareang burung. Awal saleh ya Allah ya Rabb. Nanya nya ban anta. Oh, ana teh amaluka. Masyaallah karim. Kumaha tuh geus tenang cek manehanana anjeun teh bareng jeung kula kuari tenang ke kiamat ulah bingung ulah cangcaya kula terus-terusan ngabarengan anjeun nalika dihudangkeun ti kubur bareng ka mas kula bareng nalika ditimbang amal kula aya bareng digigit nalika ngajembat-jembatan siratal mustaqim kula nu bakal nyalametkeun ya Allah indah amat ketika nu maut dan upayna kafir wal kafir ma bidizalik
lalawana nanuta dipalaya zalubi amalu hataya nukulahun nar. Begitu hudang digubur ya jelema seremnya hidungnya bau calingan, mata nage pohara nyorotna buuk nage geus lain buuk sama injuk marada deureus keneh ieu mah okos kawak buuk dakana nyana nanya man anta cak jada siananya saha aing teh kafir teh anu sia keur di dunia teh anti pangeran ya aing anu di dunia teh sia teh kapan teu ngalaksanakeun syariat Muhammad ya aing anu tatadina teh sia teh ngahina ka urang Islam ya aing anu tatadina teh sia mak waktu di dunia teh kumaha aing bae hirup teh sejusa kumaha ngajurung ka jurung ku nafsu sia teh ya aing jelema teh ku sia teh dianggap jelema bahkan dibunuhan teh ya aing nah sia sakedeung deui sia bakal aya bangkalikat pun kana ke rubakan nanya sia geus bae ditaja deui sia mah bakal dibodem ulah ayo sia engke bakal kiamat sia nu sok diomong-omongkeun ku kiai nu sia teu percaya teh anu sok muludan unggal buludan kiai teh ngocoprak bae teh anu cak nya teh kudu ikhlas sorenganan nya ge teu dibere amplop pamarah tolol teh kiai goblok tah mah kiai di ditu di Lampung lain di dieu orang di Lampung ge urang dieu keneh ya Allah ya Rabb nah yes yang ke bakal kiamat udang dikubur bakal digiring ka masar sia bareng jeung aing engke teh sia bakal ditimbang sama saurang-saurang ieu aing ngabarengan sia bakal cilaka sia engke bakal ngajemat di jembatan Siratal Mustaqim aing ngagejemburkeun sia ka neraka ge fala yazalu teureun bihi amaluhu kitu bae hatta yadkhulahun nar hingga ngasupkeun ka neraka. Masya Allah. Jelema mukmin anu amal soleh ieu mah bakal diberi cahaya ku Gusti Allah hingga nyaho jalan menuju surga atau diberi babari ku iman amal soleh di dunia iman amal soleh di akhirat bakal jadi cahaya jadi jalan teh geus di petak-petakeun ka dieu amal tibang terus datang Siratal Mustaqim terus surga geus we ka salalorga ya Allah ieu bakal ngisi surga teh urang begitu bangsa kerorit kabeh di dunia anak kos kiali surga mah bangun teu ngarupa teh pinuh ku mengkerut ieu mantak barang Kangjeng Nabi ningali ka penduduk surga ana aksarohal fuqara wal masakin lolobana penduduk surga teh orenganan fuqara jeung masakin urang boga naon di dunia tah ieu teh jadi penduduk surga lamun sadar ulah ngahanju-hanju ieu makan teu sadar kieu sakunaon melotot bae itu budak keneh dagang karung kok maju aing makan ti memeh lahir geus dagang karung batu baju maju jana mah kabeli mobil kabeli tanah aing mah endahan beak mobil beak tanah ya enggak suka bumi aing mah kajeung kumaha teluh sabaraha duit sih teluh Masya Allah garing tah ya mukminin anu amal soleh surga di surga emang kumaha tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im gambaran curcor cai di surga teh di sisi tigigir ti luhur teh sakumaha hayang urang caina teh teu make paralon urang hayang mandi make cai urang da mungga mamana cai teh datang sorangan Allah karim
teu kudu make paralon, lain surga make paralon. Lain surga tuh. Kumaha mun rusak paralonna di mana aya material di ditu. Surga ya Allah. Ya Karim, tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Pokona mah kieu bae lah helanan cek Gusti Allah kesimpulanna nama besi ente hayang jelas dakwahum fiha subhanakallahumma. Allah nu ngomongna awas, Allah nu nyariosna awas, Allah nu nyaritana. Cak Allah surga ku hebat-hebatna dakwahum fiha subhanakallahumma. Pamenta urang hayang nanaon ngomongna teh subhanakallahumma. Dakwahum pamenta ahli surga fiha di jero surga subhanakallahumma. Urang cicing di surga kieu bae urang teh hayang buah jeruk cek urang teh dakwahum subhanakallahumma jeruk datang surga. Hayang apel subhanakallahumma apel datang. Hayang susu cai susu ulah bakal susu cai susu. Subhanakallahumma. Hayang kopi Lampung nu pahit teh. Subhanakallahumma. Ya Allah. Kapal meledung. Subhanakallahumma. Pokona hayang naon di surga bahasana. Subhanakallahumma. Eta teh bahasa tasbih. Nu mantak make eta di dunia ge atupan ari jelema nu iman mah selalu maca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Masyaallah. Eta teh bahasa urang surga. Jelema nu ngabiasakeun di dieu maca subhanallah berarti eta teh seakan-akan geus di surga. Sebab mungkin di akhirat teh tajak Allah. Dakwahum fiha subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Menta naon bae pepentana maka subhanakallahumma di mana bae. Ya Allah ya Rabb. Hayang cai subhanakallahumma, hayang bubuhan subhanakallahumma. Keresat di jero hate urang teh gerenteus teh hayang sare jeung bidadari nu urang. Eta teh langsung subhanakallahumma. Ya Karim langsung datang geus teu make kutang teu make sempak. Mangkading awewe surga mah eueuh cedaan. Atuh jore manya barang dibuka jilbabna aya 12 pitak. Hei. Eueuh pitak. Sebab teu pernah bisul huluna. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Aya bujalan aya gan teu doton. Di dunia mah nu geulis kadang-kadang doton. Macam sakjana teh pamajikan gelis-gelis teh mangan doton. Nah coba atuh aing macam sakjana sok nyekelan dotonna bae. Hi, hati batin. Masyaallah Karim. Aya nu gelis tapi barang di deuleu sukuna rorombeheun. Di dunia tah mah kos kitu. Geus tah di dunia ieu yang mal kebal di akhirat mah mulus. Lamun kurang mantas dipake engke jadi parawan deui. Isi pakai jadi parawan deui. Derang-derang-dana. Ya Allah, ya Rabbi. Cukup dipanggil dengan subhanakallahumma. Di dunia mah kuari make susuit segala. Sweet. Aduh. Hese. Make keprok hese. Make HP mending mun aya batuan mun hese. Di akhirat subhanakallahumma ya Karim. Matak seringan ku urang di dunia maca subhanallah. Eta bahasa surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Tatakramana kasopanana. Di surga sopan santun sesama di surga teh macana teh salam ya salam. Urang gampang ya salam masyaallah assalamualaikum salam.
Taetan mantap di dunia kurang dipakai kuari. Ulah make God morning, God afternoon, putu bagus terus gitu. Goodbye, itu bagus terus gitu. Nah, assalamualaikum. Masya Allah. Cek nu saurang assalamualaikum wa ala ibadillah salih. Cek nu saurang asyhadu an la ilaha illallah. Itu beres sama kami. Wassalam. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya Allah ya Rabb. Geus bejaan ku Gusti Allah. Geus bejaan. Nah. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tungtung ucapanana, tungtung doana, ngucapna teh alhamdulillahi rabbil alamin. Urang kapanggih papada ade assalamualaikum, assalamualaikum, obrol. Hayang jamuan-jamuanana. Subhanakallahumma daratang kabeh teng beres kurang dinikmati alhamdulillahirabbil alamin eta di surga seperti itu dilaksanakan ku ahli-ahli surga jadi geus meta di dunia kenehna ge seperti eta subhanallah daratang bisa masyaallah karim kabangi jeung babatur assalamualaikum salam tuh terakhir nawawi ya subhanallah alhamdulillahirabbil alamin akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin itu difudali nyari ungkos gitu jarang lamun berkata geus dulu gede da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin pancang berkata geus dulu gede berkat leutik mawon akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin teka dege ku masyarakat Inggris santan-santan. Masya Allah, ulah beda-beda. Gede dek letik berkatna baca bae. Jadi Haji Pendi mah geus kos kitu bae tapi. Pokona terus bae cenah. Oh berkatan maling malah mah cenah. Haji Pudori ona merada deres cenah make doa-doa. Ya mantep make doa deui. Langsung baturkeun ngadoanya na mangis milihan bae. Ieu jang anak ijang incu. Ya pamustungan teh jelema dasar turunan Cisoka meureun itu. Solear. Ya Allah batur mah pake adawahum alahir dawahum alhamdulillahirabbil beres make kene. Letik-letik nya mantep. Geus beres. Ai pene ka mana? Geus babur. Ge besi teu kabagian berkat. Bau. Ya nama atuh di mana kene geus mau karung teh lah. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah. Horenganan setengah jurig teh jelema. Nah iyalah ya. Jadi kesimpulanana jelema nu di dunia na teh iman ka Allah atawa ngan sakadar iman tapi teu amal soleh. Nah ieu bakalna di akhiratna lantaran radu bil hayati dunya. Lengkah-lengkah jeung kiceupna teh hanya sekedar dunia dan dunia. Wa tu'annu biha senangnya na ku urusan dunia dan dunia. Beunang kunyana dunia dengan jabatanana, beunangnya na dengan tahtana, beunangnya na dengan kekuatanana, beunang kunyana dan lain sebagainya. Tetapi horeng di akhiratna ulaika ma'wahumun nar bahkan na'udzubillah min zalik. Tapi jelema nu iman amal soleh iman hungkul terjadi tapi kudu jeung amal soleh sebab iman bisa nuntun karena amal soleh di dunia nage make aturan ieu haram tinggalkeun ieu halal mantap urang ngaji ieu teh keur ngembangkeun iman supaya urang dituntun ku iman ketika ieu haram ulah ieu halal enggak tak ieu iman di dunia nage geus nuntun di akhirat nage yahdihim rabbuhum biimanihim sampailah ke surga di surga tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im bahasana dakwahum fiha subhanakallahumma amin tadi surga asal hayang naon bae macana subhanakallahumma kapanggih jeung ahli-ahli surga jeung babaturan macana salah
akhir bahasana alhamdulillahirabbil. Mudah-mudahan orang kabehan diberi iman anu kuat, iman anu teger, diri orang, pemajikan orang, anak incu orang, tetangga-tetangga orang, guru-guru orang, kawau-kawau orang, mudah-mudahan diberi iman anu teger anu kuat sehingga ku iman